ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wa hada tafakkuru jeung ari ieu tapakur. Jeung ari ieu tapakur yusmiru eta ngabuah. Yusmiru eta ngabuah ieu tapakur laka pikeun anjeun. Bakal nimbulkeun pikeun anjeun kana naon efekna teh az-zuhda kana juhud kana henteu resep mikiran naon kamari teh anta tafakkaru fi hadhil hayatid dunya wa kasrati asghaliha wa sur'ati jawaliha fil akhirah wa fil akhirah naimaha wa dawamaha. Jadi kamari teh di ieu mah keur ngajelaskeun napakuran kahirupan dunia jeung sagala rupa kasroh asghaliha lobana kariweuh dunia ditambahan riweuh teh deui wasur anti jawaliha gancang leungitna deui diteanganna ladang belaan capek belaan hese geus ngeunahna les teu lila. Tapi ari akhirat mah nikmatna naon salawasna nu kuduna ku urang diperhatikeun teh nu nikmat nu eueuh tungtungna nu kudu diheulakeun daripada nikmat anu sementara. Nikmatna ngalakuy sementara mantak mending keneh ngaji heula kayak geus ngaji ieu mah salawasna ieu kakarak eta nu sementara. Kalem Pak Haji atau kawi mana teh jadi leugit pidunya warogbati ente warogbati atuh warogbata lamun kana dunia kurang pati resep da mikiran eta tepan akhirat nikmat anu salawasna teh warogbata jeung kana resep ngabuahna itu tapakur teh bakal nimbulkeun rasa resep fil akhirati ka akhirat. Jadi segala rupa urusan dunia teh hayang di akhirat-akhiratkeun we ayo. Ya mun bisa mah kitu urang teh nya. Kabeh urusan duniawi urang rek naon bae rupana, rek pagaweanana atawa geus jadi bandana arahkeun ku urang kabehanana kana urusan pi akhirat teh. Nepi ka di ditu mah aya naon? Aya pabrik LPG. Pabrik LPG eta beda jeung batur. Mun batur mah nu gawe teh meureun ditanya ijazah naon mah skillna samemehna naon. Ieu mah beda jeung batur. Nu pertama kali kunu bosna ditanya teh bisa bacaan salat henteu. Pan beda jeung batur. Akhirna atuh nu bararisa teh ngarapalkeun heula ka ustad. Ngarapalkeun Allahu Akbar kabiro dah hayang ditarima gawe di dinya gitu tah. Jadi urang boga naon? Boga pagawean teh kira-kira jadi sabab batur nu tadina cilaka jadi salamet. Dunia urang teh lain karakah nyilakakeun batur nu tadina salat jadi teu salat. Gara-gara urang gawe di sawah urang, tuluy ternyata jelema teh biasana sok salat da sieun dicarekan gunungan jadi salat ge henteu. Dirangkep duhur asar maghrib da teu kaop dunungan ngareret saeutik hayang eueuh di pagawean sapertina teh sok ngadat dunungan teh ieu mah teh jadi bahan cilaka meureun tah karana urang boga dunia teh kira-kira nu tadina batur rek cilaka teh ngadadak jadi salamet tina sabab duniawi urang sabab jelema teu eureun-eureun nu ngaran di dunia mah bararutuh kana dunia teh maka keur nu boga dunia jadikeun eta dunia jadi alat keur nganepikeun urang kana kabagjaan akhirat keur naikeun darajat urang engke di akhirat. Wa minha jeung eta tetep tina sawareh itu majaril fikri. Di antara jalan-jalan tapakur, di antara tapakur teh anta tapakkaro ariyeun mikiran anjeun. Anta tapakkaro ariyeun mikiran anjeun. Mikiran kana naon ieu tara dipikiran ku urang teh binuzulil mauti kana bakal turunna maut. Enteupna maut. Urang teh bakal dicabut nyawa teuing iraha teuing penting ayeuna balik ti dieu
ting nusa minggu deui nusa bulan deui rupa-rupa meureun ieu teh umur teh ngan eta we ku dirahasiakeunana umur teh nah umur pangna dirahasiakeun supaya urang teu ngengke-ngengke kana ibadah sabab urang teh nyaho coba mun apal mah umur urang teh geus dicatat didinya teh oh Pak Haji Ono teh 850 tahun meureun beujeuh 848 tahun 11 bulan rek diedankeun pokona mah pas sabulan direk tobat ngan untung nanti umur teh dirahasiakeun teu nyaho anas kurang diengkengke da ieu mah ngora keneh dikakolotkeun ternyata teu nepi ka kolot umur teh komo ayeuna mah ngora-ngora keneh ge loba ku panyakit araraneh penyakit zaman ayeuna mah komo digitukeun mah ngahaja gitu ngahaja da di antarana kaistimewaan umat Kangjeng Nabi teh istimewana teh naon cenah dibere umur para rondok eta teh kaistimewaan umur para rondok tapi etana para ranjang naonna ganjaranana amal soleh naon umat Kangjeng Nabi mah najan umur para rondok boga naon boga tadiful amal jadi amal nu sagede kumaha leutik oge di umat Kangjeng Nabi mah kaistimewaan naon ditikel-tikel dina ganjaranna teh beda jeung umat baheula lamun ngagawean ibadah sakitu nya geus sakitu maka ceuk ulama ayana tikelan ganjaran teh khusus ieu teh keur umat Kangjeng Nabi atuh di mana-mana hiji ibadah ditikel-tikel ganjaranana maka sanajan umurna para rondok bisa ngelehkeun jelema-jelema baheula anu umurna ratusan tahun sabab eueuh tikelan nu baheula mah kadang ayeuna mah ngagawean hiji poe haek urang hayang ibadah ngahaja-haja sataun teu eureun eueuh sarean eueuh malaweungan sataun teh full cukup salengkah ka pangajian salengkah geus dicatet ibadah sataun zaman baheula aya nu kitu moal manggih nu kitu ganjaran matak pantes lamun urang daek unggal peuting hayang ngalengkah wae ka pangajian wae oh mun geus ngundi itu ratusan ribuan tahun wae teh ganjaran teh ulah gede hulu we geus gede hulu we runtuh kabeh ngarendahkeun batur nu teu jiga urang kumaha deui cenah tah mana eta tah mana wa husulil hasrati jeung anjeunna pakuran sajabana bakal kaeunteupan ku maot jeung kana hasilna hanjakal atawa kasedih bakal panggih urang teh jeung kaduhung jeung hanjakal wan nadamati tegasna mah kaduhung iraha kaduhungna ba'dal fauti dina sabada geus kaliwat kaduhung urang nu sanyana mah engke sabada urang dicabut nyawa sabab naon rupa anu ku Allah dijanggikeun ditinggalikeun naon rupa nu ku Allah diancam keur waktu hirup ditempokeun tuh itu nu ku anjeun teu percaya teh tah siksaan kami tuh nu ku anjeun dibohongkeun teh tuh itu ganjaranana matak keur dinya mah naon jelema tong boro-boro anu teu soleh nu soleh wae ge kaduhung hanjakal teu leuwih loba ngagunduk-gunduk amal teh geuning nyaho kieu mah ai sugan teh gitu kawin teh teu geunah gitu pan sok kaduhung kitu mangsano tah 3 bulan biasa ngeunahna mah tik si ketu mah cenah kaditu na rudet rudet teh sabab naon cenah kaluar tina jalur syariat da atuh sok ti Kangjeng Nabi na cenah cek Kangjeng Nabi teh ngabibita ka para pemuda utlubur rizqo teangan rezeki teh kunaon bin nikahi ku kawin jadi orang kawin teh naon eta teh jadi alat keur urang neangan rezeki hartina rezeki urang sabada kawin bakal jauh leuwih loba tinimbang sameh kawin geuning buktina loba nu geus kawin karkala lieur saha nu salah urang nu salah atawa dawuh Kangjeng Nabi mustahil dawuhan Kangjeng Nabi nu salah pan ku Allah ge didawuhkeun cenah naon aya bahasana waman a'radu anillah fa innalahu ma'isatan dongka cenah kitu jelema nu ngabalieur tina parentahan Allah tina ngajalankeun sagala rupa aturan pangeran maka naon cenah fa innalahu ma'isatan dongka
maka hirupna ting bisa dijamin non bakal rarudet sararempit hirupna teh. Jadi sempitna hirup loba masalah teu bisa kaatasi atawa masalah kate datang deui ku masalah anyar eta tina sabab naon? Tina sabab urang ngabalir tina aturan pangeran. Tinggal urang ngaragap diri urang. Naon be pokona mah unggal jalma da boga masalah masing-masing. Tergantung nepi ka mana urang jauh na ngabalir ti pangeran, maka bakal nepi ka dinya diberi kasempitan cenah ku kahirupanana ku Allah. Maisatan dong ka doikon. Kahirupan nu sagala rupak teu ngeunaheun, eueuh rasa ngeunah, eueuh rasa nyaman. Jadi urang tong nyalahkeun. Jadi lamun urang ayeuna rada kurang dina bab naon kahirupan, lain nu dirobah teh lain pagawean. Sugan ayeuna mah biasana meureunan sabulana rek neangan nu gajihna 15 juta. Cek urang teh ngarah kahirupan teh karasa ngeunah, lain eta nu kudu dirobah mah tapi kalakuan. Nu nomor hiji mah kalakuan, ngan kalakuan moal dihitung sakumaha cocok jeung nu marentahkeun hadena kalakuan jeung Allah lamun teu dibarengan ku ilmu ngarahnya hok kalakuan mana nu bener mana nu salah. Da kadang-kadang jelema teh nganggap diri asa geus bener padahal mah nyalahan. Da teu akur jeung ilmuna gitu. Da tong boro urusan ibadah atuh masih urusan pagawean gitu make ilmu mah urang ge naon moal jadi atuh. Nah naon ge make ilmu? Ayo jurusan pertanian umpamana ya ayo we kana bab pertanian ari pas gitu gawena di permesinan gitu. Nyawayahna we urang meureun ngarak naon nyekel kana pagawean sesuai jeung kabisa urang jeung skill urang. Lamun hayang naon bisa ngagawean eta meureun urang kudu diajar deui wae eta sakitu urusan dunia kaos kitu. Jiga kumaha lamun urang hayang bener ibadah ka pangeran. Jadi orang mah kadang-kadang hari urusan dunia ketat, diketatkan urusan dunia maka ada sieun teu jadi, sieun teu hasil, bisi gagal, bisi teu berhasil kumaha we, tapi urusan akhirat biasa we. Biasa we urusan dunia mah tak eta nu jadi sabab karieuhna mah, sabab urang teu pati naon merhatikeun urusan akhirat urang cenah. Wan nadama ba'dal paut qala ngada usaha Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Manana wallahu a'lam wa rasul bi murad qul kudu ngucap anjeun kudu nyarios anjeun ya Muhammad kayak kitu nanti innal mauta sa'nyana maut alladzi anu tapiruna anu kabur aranjeun ngahindar aranjeun minhu tina itu ladi tina itu maut kapan maut teh ararembung maut teh ararembung komo kamari usum eta teh naon pas virus teh teu kaop ngadenge pengumuman dina sapeker rasaan teh asa rek urang we guru inget kadinya urang teh pernah kaancam baheula teh urang teh karena reung jelema sarariun celengnya sepi da bisi mawa virus teh apaan cenah padahal cocokna teh kitu tah jadi keur waktu dibere usum virus jelema sarariun kala luar akhirnya pamaksiatan mulai turun merosot tah da buktina sagala dibere cager dibere sehat dibere eueuh virus mah jelema bebas nyen doraka deui eta teh jiga nanti lamun jelema hayang dikurangan di doraka teh piraku kudu diturunkeun virus di wae. Gitunya lebih ka ngaji ke panahara rese da urah ruang riung berjamaah ke kudu jarak 1 meter cenah panahara rese geus pugu teu yang berjamaah teh diulah gitu-gitu deui cenah teh kumaha ji mana tapiruna minhu sanyana maut anu mana anjeun kalalabur minhu tina eta maut pa innahu tah sanyana itu maut tetap nungaran maut mah mulaqikum eta nu bakal naon nepungan ka aranjeun pasti tama barang pasti bakal dicabut nyawa ngan tara diinget-inget we tara diinget-inget nu sehat poho ku sabab sehatna gitu nu gering keur gering meureun ada inget teh geus cager mapan poho di wae summa turaduna tuluy bakal dibalikeun aranjeun nalika geus maot tuluy bakal dibalikeun aranjeun
kasaha ila alimil ghaibi ka Allah anu maha uninga kana gaib, ka Allah anu uninga kana gaib, wasahadati jeung uninga kana mun urang manaon sahadat teh lawan gaib nyata nu ngabungkeuleuh, wasahadati jeung kana anu nyata. Tuluy kumaha nalika anjeun dibalikeun ka Allah, payunabbiukum tuluy bakal ngabejakeun Allah kum ka aranjeun. Kayak ku Allah diberitakeun dina poe kiamat. Dibejakeun, ngabejakeun naon Allah teh? Bima kana kalakuan. Bima kana perkara kuntum anu kabuktian aranjeun, tak maluna eta migawe aranjeun kana itu perkara keur waktu hirup di dunia. Engke sagala rupa kalakuan urang nu keur waktu ayeuna rek khianat ka jelema, rek nipu mah, rek teu salat mah, rek teu ngajalankeun parentah Allah mah kabeh kapanggih dina poe kiamat engke disidang. Rek naon eta ku Allah dibejakeun teh tuluy anjeun bakal dibalas sesuai jeung ibadah anjeun. Engke paurna urang kadinya. Ayeuna mah urang bisa nyumput RT. Teu nyahoan ieu jempling ya pokona mah padahal nilep. Sapertina teh ye engke kapanggih. Payunabbiukum bima kuntum ta'malun, naon rupa nu ku anjeun dipigawe keur waktu hirup ku kami rek dicaritakeun kabehan dibejer biaskeun hareupeun sakabeh jelema. Kabeh nyarahun, ih geuning si eta teh teu nyangka keur di dunia mah diudeng wae sirahna ge. Ayo pas ayeuna katembong kabehanana. Wa qala ta'ala jeung ada Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina hey eling-eling jalma-jalma, hey jalma-jalma amanu anu iman ieu jalma-jalma, jalma anu ngaku iman urang pan disebut lagi mukminin, jelema nu boga iman lain kafirin urang teh mukminin. Keur jalma nu mukmin ku Allah digero la tulhi ulah ngajadikeun poho, ulah ngajadikeun poho, ngajadikeun lalai kum ka aranjeun. Naon nu jadi sabab poho teh dicaritakeun dina Quran lapan ieu sabab memang galibna jelema poho ku ieu. Naon ngajadikeun poho teh? Naon amwalukum harta banda aranjeun. Hiji cenah ngajadikeun poho teh jelepak lalai kana ibadah kana parentahan Allah. Nomor hiji na rata-rata di dunia mah amwal menjadi penyebabna. Terus naon nih nomor dua, wala auladukum, wala jeung ulah ngajadikeun poho naon auladukum anak-anak aranjeun. Aya jalma nu rek ngaji teu jadi ku sabab dipuntangan ku budak. Kata mah tekeyang lumayan jadi alasan nya ari urangna bener-bener pisan mah gitu mah atuh da kumaha deui da dieu mah nungguan nya bawa tuh kabeh aya 12 rek kumaha mawana ulah sampai ka ngajadikeun poho ka aranjeun keur waktu hirup di dunia. Naon auladukum pirang-pirang anak aranjeun. Poho tina naon andikrillah tina eling ka Allah. Dikrullah teh dihartian ku ulama di tafsiran ae salatin wa ghairiha, rek salat atawa nu sejen-sejen naon rupa anu ku Allah diwajibkeun. Tah bisi barang wajib ku Allah geus diwajibkeun urang teu ngagawean kawajiban eta, rek salatna, rek puasana, rek zakatna, rek hajina kahalangan ku sabab diharewosan ku anak. Pan aya jelema teh nya tadi narek nges aya boga niat anak ngahareos atuh Pak pan urang tengke teh bulan hareup teh boga pangabutuh rek anu teu jadi akhirna teh lek anak wae teh termasuk naon pamajikan atawa pamajikan rek nyieun kahadean ngahareos anakna ka indungna atawa salakina nu ieu teh jadi kahalangan tungtungna ku sabab ieu teh silih harewosan ieu rek nyieun kahadean salakina dihalangan ku anak pamajikan, anakna rek nyieun kahadean dihalangan ku jadi kolot, budakna geus aya niat hayang mondok ceuk kolotna ulah wakang kewe tungtungna teh teu jadi weh rek salamet teh
kumaha aya kitu akhirna doraka sarerea lamun doraka atuh ngagejebur sarerea di akhirat teh geun we di dunia mah teu pati sohor ku batur oge teu katingali cek batur mah sukses pas maot wah jadi raja maot jadi raja naon sababna sabab hirupna raweuh ku naon ku amal ibadah ku amal soleh gelar naon padahal mah keur waktu hirupna mah eta ternyata eta anu ngabagjakeun nu nyenangkeun kolotna di alam kubur teh naon sababna da teu wani ninggalkeun salat ieu mah teu wani ninggalkeun ngaji ieu mah pan kapanggih naon rupa amal nu dipigaekeun nu jadi anak maka secara otomatis bakal ngalir ka nu jadi kolotna rek hade rek goreng matak nu disebut jariah teh lain nu hade wae dosa ge aya anu jariah naon aya jariah teh ngalir ka saha ka kolot lamun tinu jadi anak kade teh lain eta wae nya sugan nu goreng mah henteu sarua ieu teh matak pangdoraka-dorakana nu jadi budak geus puguh kolot teh teuing kumaha di alam kubur teh ditambahan ku doraka ditransfer tinu jadi budak teh deui tah pak pepeuriheun teu bisa ngirim Fatihah ngirim-ngirim dosa atuh kita kapanggieun cenah matak teu nyeri hate kumaha nu jadi kolot sedengkeun di mana-mana nu di alam kubur ngadua geus eueuh hijab geus eueuh hahalang langsung tembus matak urang di antara hayang diijabah doa teh sing urang sing sering ziarah kubur kumaha atuh komo nu dijaran jalma soleh engke urang ngaduakeun anjeunna langsung ngadua ka Allah da urang nu ngadua mah boa teuing kumaha loba hahalang loba hijab loba dosa pan ari nu geus di alam kubur mah geus eueuh hahalang jeung Allah na oge matak itu nu ngaduakeunana engke urang kur narima unggul matak cenah di antarana eta Mbah Maimun wasiatna teh saumur-umur tara pernah ninggalkeun amalan ieu naon cenah tiap tas salat tara poho ngahadiahkeun ka guru ka indung bapa kanon Fatihah mah tara poho ayo we cenah eta istiqomah maka kapanggih barokahna sabab semakin loba nu ku urang didoakeun semakin loba nu akeun urang ti ditu semakin urang tara ngadoakeun semakin loba nu jengkeleun ka urang padahal mah keur waktu hirup teh sia teh diurus teh ku aing ari ayeuna teu inget sedengkeun jelema anu geus di alam kubur teh kalgurikil mugawas jiga jelema anu teuleum anu butuh ditulungan maka lamun teh mah aya nu nulungan wah saha we jelemana eta tah nu kacida pisan di Arab-Arab teh rek saha bae nu datang la tulhikum amwalukum wala aulad antik wa may yaf'al wa man jeung ari saha jalma yaf'al eta ngagarap ieu si iman eta migawe ieu si iman dalika kana itu naon kana itu eta tulhi jadi harta bandar teh mopohokeun manehna aya ku Allah dicarek ari sementara manehna teu paduli kumaha ta akhirna paulaika tah ari ieu si man usina loba ari ieu golongan jalma nu model kitu nu poho kana ibadah poho kana ngaji hum eta ari ulaik al khosiruna eta jalma-jalma nu bakal rugi di akhiratna rugi nu sebenarnya lain ayeuna tapi engke di akhirat ayeuna bisi urang katingali rugi naon aya rugi pandangan jelema keur waktu hirup naon atuh jelema katingali rugi na katingali sangsara paling kating sekedar dohir unggul panteunya hongke di alam akhiratna kumaha buah-buah nu ayeuna dipandang ku urang rendah keur waktu hirup di akhirat mah nu nyampaatan urang teh nu wala yuakhirallahu nafsan wala yuakhiro jeung moal ngakhirkeun walayu akhir ngahirkeun saha Allahu Gusti Allah nafsan kana hiji awak maksudna makhluk nu bernyawa moal ngahirkeun Allah nafsan kana hiji awak ida jaa di mana-mana geus datang naon ajaluha ajalna ieu nafs di mana-mana geus datang ajal maka geus moal di akhir-akhir deui pasti geus waktuna datang mah geus moal diingkekeun deui
Eta hungkul urang teh naon teu nyaho iraha ajal teh ku sabab teu nyaho atuh persiapan ti ayeuna keneh kumaha ieu persiapan ti ayeuna keneh ku ulama di bejaan mata kudu dipikiran teh cenah wa faidatu hada tafakkur jeung ari paedahna ieu mikiran jeung ari paedahna ieu tafakur napakuran bakal kadatangan ku maot bakal kaduhung bakal hanjakal engke sabada di alam kubur kumaha cenah qasrul amali tapakna tina napakuran eta teh qasrul amali eta pondokna cita-cita teu loba teuing ngarep-ngarep pikahareupeun ke bakal anu hayang geus eueuh rek ngagawan hade isukan we ayeuna keneh moal engke-engke cirina jelema qasrul amal moal ngengke-ngengke kana pagawean hade mun hayang ayeuna we sabab da diengkekeun mah boah-boah bisa jadi hate nu robah bisa jadi lamun rek nulungan mah banda ku Allah dicopot dicabut dirampas deui kabehanana pan teu mampu atawa nyawana nu ku Allah dicopot mun boga aya cita-cita hade teh untung diengke-engke buru-buru teh kitu asa hayang tahajud ayeuna keneh kade poho kodoanan subuncan oi tahajud mah dekul nepi ka unggal puting 500 rakaat tapi 500 rakaat unggal puting eta mantep eta tapi tara salat lohor sih eta mah kade gitu tah wa islahul amali jeung mangpaat tina ieu tafakur tina tapak mikiran pondok cita-cita tuh loba teuing jadi teu panjang teuing angan-angan geus kabayang engke lamun tol geus jadi urang bakal naon gitu tapi mikiran tol geus jadi paeh manten engke we nya engke mah engke pami ieu tos ieu engke pi kahareupeunna 2030 genep engke ku bapa bakal anu jauh-jauh teuing nyawana ge teu nyaho bobo sapoe deui saminggu deui tah eta tina sabab naon pangna engke eta teh naon timbul tina sabab qasrul amal tulul amal sabalikna lamun jelema tara mikiran maot engke bakal tulul amal panjangna angan-angan rarasaan hirup teh asa bakal lila keneh mata kana urusan dunia mah cenah panjangkeun angan-angan geus kalem we santai lah tapi kana urusan akhirat mah kudu pondok jadi akhirat mah pondok urusan dunia mah panjang santai we tapi urusan akhirat kan moal basa diengke-engke dan bae isukan ge aya ditu bisa isukan mah lain deui kitu tah lamun rek nyieun kahadean teh ayeuna wae wa islahul amali jeung naon cenah eta ngaberesan amal jelema nu sok mikiran mah teh sok naon sok daek ngaberesan amal bisi boga kodoaneun buru-buru di kodoan bisi boga hutang buru-buru dibayar naon kira-kira nu bakal jadi beban urang di akhirat buru-buru diberesan ayeuna keneh ulah engke mending engke teh ayeuna teu mampu urangna da eueuh ayeuna aya ku urang teh di engke jadi bangke kudu ngaberesan amal cenah wa idadu zadi jeung eta nyiapkeun perbekalan jelema nu sok mikiran maot kadituna teh tapakna teh bakal nyiapkeun bekal keur iraha liyaumil ma'adi pikeun poe pangbalikan tegesna mah poe kiamat disiapkeun bekalna aya modal kiamat naon atuh modal kiamat naon gitu ari kiamat teh sabaraha lila sabaraha minggu di ditu teh urang teh apan abadan cenah salawasna 1 triliun tahun nyalain atuh sakedeung sanajan 1 triliun tahun ari dibandingkeun jeung nu eueuh tungtungan mah nya anggar 1 triliun leutik saeutik ayeuna urang kieu umur sabaraha 30 tahun nya ngorah dibandingkeun jeung nu 100 tahun eta mah masih kena bisa dibandingkeun da tetep aya tungtungan nu duana ge tungtungan aya ngeueusan baterena tungtungan Rabbin fa'ana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi
tawassalna bi ta'limi an tarzuqanal wasi'ah wa an tarzuqal amana abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan Mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran ka